Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana. Mugia urang sadayana sehat walafiat tur ditebihkeun tina samudaya panyawat. Dina danget ayeuna sim kuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan resensi. Naon sih resensi teh? Aya nu uninga? Pami teu acan uninga, yuk urang pedar sasarengan materi ngeunaan resensi. Dina medar materi resensi, kusim kuring dibagi kana sababaraha bagian. Anu kahiji aya wangunan resensi, aya tujuan resensi, struktur resensi, aya wanda resensi, tur lengkah-lengkah dina resensi atawa ngaresensi. Urang lajeng we kana anu kahiji nyaeta ngeunaan wangunan resensi. Resensi teh asalna tina basa Latin nyaeta revider atawa recenser. Nu hartina nyawang deui, nimbang-nimbang atawa ngajen. Lamun dina basa Inggris mah resensi teh disebatna review. Nah, hidup tangtu seringnya ngadangu kecap review. Jadi naon sih resensi teh? Resensi teh nyaeta ngajen atawa munteun kana hiji karya saperti buku, film, atawa pintonan drama jeung musik. Resensi teh nyoko kana kagiatan munteun atawa ngajen hiji karya atawa pintonan nu tujuanana pikeun mere informasi jeung ngagambarkeun kaunggulan jeung kahengkeran keur nu maca atawa lalajo. Dugi ka dieu tiasa dipikahartos naon nu disebat wangunan resensi. Tujuan resensi. Dina resensi aya sababaraha tujuan. Nu kahiji nyaeta ngawanohkeun buku ka calon nu maca. Nah, eta buku teh pantes atawa henteu dibaca. Nu kadua, tujuanna mere informasi ngeunaan kapunjulan jeung kakurangan hiji buku atawa karya. Nu katilu, promosi buku. Biasana ditulis ku penerbit atawa ku panulis resensi sangkan buku nu anyar terbit teh payu. Nu kaopat, ngabedah buku. Dina ngabedah buku biasana saumpama eusi dina eta buku teh kontroversial, mantak aneh atawa nimbulkeun padungdengan. Tah jadi eta sababaraha tujuan dina resensi. Dina resensi. Jadi nalika hidup rek nyieun resensi aya struktur-struktur anu kedah diperhatoskeun. Nu kahiji nyaeta identitas karya. Nu kadua aya kasang tukang atawa latar belakang. Anu katilu ringkesan atanapi sinopsis. Anu kaopat timbangan hade jeung gorengna eusi karya. Nu kalima panutup. Tah dina identitas karya
di dia aya contoh ya, naon wae anu kedah aya dina bagian identitas karya. Nu kahiji aya judul buku. Jadi buku anu bade ku urang resensi ditulis judul buku teh naon. Terus aya pangarang teh anu nyieun eta buku. Terus anu katilu penerbit anu nyitakna. Anu kaopat tahun terbit, tahun kaluarna eta buku. Anu kalima kandelna, jadi jumlah halaman dina eta buku teh aya sabaraha. Terus ukuran buku ya, ukuran buku di dieu biasana aya dina halaman-halaman mimiti nya aya keteranganana. Terus anu terakhir aya harga buku. Jadi eta buku teh harga di pasarana sabaraha. Ta eta anu kedah aya dina identitas karya. Ta aya oge kasang tukang. Naon sih kasang tukang? Kasang tukang teh alesan nu nulis resensi kunaon hayang resensi eta buku. Tangtu bae aya nu narik dina eta buku teh. Boh alusna, boh gorengna. Bisa oge patali jeung eusina sajarahna atawa hubunganana jeung buku sejen. Jadi urang dina ngaresensi teh kasang tukang atawa latar belakangna teh kunaon bet milih eta buku teh. Apa kulantaran urang resep kana karyana atawa urang resep kana anu ngarangna, eta bisa dijadikeun kasang tukang. Terus ringkesan teh nyaeta ngadadarkeun atawa ngarangkum isi buku atawa semacam sinopsis lah nya saumpama anu diresensina buku. Di lamun filmnya berarti sinopsis dina film. Jadi kurang diceritakeun deui tapi teu secara panjang intina naon. Eta dina ringkesan. Terus aya timbangan HD jeung gorengna eusi karya. Timbangan HD jeung gorengna di dieu teh jadi kelebihannya kapunjulan dina eta karya teh naon. Tur kakuranganana dina eta karya teh naon. Tah dina ngresensi urang kedah objektif ya. Jadi dina mere pendapat teh dumasar kana pandangan umum. Bisa oge dipatalikeun sareng kailmuan. Ulangan saukur cek pandangan pribadi. Cek urang mah ieu karya teh goreng. Penyebabna goreng teh kunaon? Nya resep we. Tah teu tiasa kitu nya dina ngresensi mah. Tapi kedah dumasar kana objektif. Disebut goreng teh kulantaran kunaon? Dina segi kailmuanana aya penyebabna misalna bla bla bla. Eta jadi kedah objektif. Terus anu terakhir aya struktur panutup. Panutup biasana eusina mangrupa kacindekan atawa saran nu nulis kanu maca resensi. Ieu nu maca resensi kalan-kalan diposisikeun minangka calon nu maca eta buku. Ya, da resensi buku teh sakapeung jadi media promosi pan tadi teh. Jadi perlu aya saran atawa rekomendasi keur calon nu maca bukuna. Eta ngeunaan struktur resensi. Aya wanda resensi. Wanda teh jenis-jenisnya aya naon wae. Nu kahiji aya resensi informatif. Resensi informatif nyaeta resensi anu ukur nyawang secara singkat sarta umum ngeunaan eusi hiji buku. Jadi dina resensi gaya informatif mah urang ngan sakaliwat wungkul, ngan singkat. Mun cara intina mah intina naon tos we eta. Nya eta resensi informatif. Nu kadua aya resensi deskriptif. Resensi deskriptif nyaeta resensi anu eusina nyawang atawa ngabedah buku secara detil
bab per babna. Jadi seumpama orang ngaresensi na mangrupa buku, kan dina buku aya bab-babna nya. Unggal bab teh di detail pisan dibedahna, ditilik dina kailmuanana, dina penulisanana, sadayana dibedah mana nu jadi kahengkeran, mana nu jadi kapunjulan. Tadi resensi deskriptif. Nu katilu aya resensi kritis. Dina resensi kritis di dieu resensi anu eusina mangrupa dadaran anu taliti ngagunakeun metode kailmuan sarta ngagunakeun sikap kritis anu objektif dina nyawang isi buku. Dina resensi ieu mah nya mun ceuk bahasa budak ayeuna mah lain resensi kaleng-kalengnya atawa lain resensi kentang. Ieu resensi ieu mah resensi anu nyaan dumasar kana kailmuan. Jadi nalika urang nyebut ieu HD teh naon kailmuanana bisa diluyukeun. Kitu oge lamun urang rek nyebut kahengkeran atanapi kakuranganana sadayana dipatalikeun sareng kailmuan. Eta nu disebat wanda resensi nya. Dan aya 3 nu salajengna ia lengkah-lengkah ngaresensi. Jadi seumpama hidup baris ngalakukeun resensi aya lengkah-lengkah anu kedah diperhatoskeun. Nu kahiji, urang kedah milih buku atawa karya nu rek diresensina. Lamun teh rek milih buku, pilih bukuna naon judulna. Kitu oge lamun bade ngaresensina film, pilih filmna naon. Eta ya. Nu kadua, maca kalayan gemet tur imet buku atawa karya nu rek diresensina. Jadi sabada urang milih nya karya nu rek diresensi ku urang dibaca kalayan gemet, jadi bener-bener dibaca. Lamun teh film bener-bener ku urang ditonton ti awal nepikeun ka akhir. Terus anu katilu nyatetkeun hal-hal anu pikatajieun jeung anu kurang pikatajieun tina eta karya. Jadi nalika urang maca ti awal nepi ka akhir, urang bari nyatetkeun atawa dicirian hal-hal anu ku urang dianggap kahadeanana nya, punjulna jeung bagian mana anu kurang dianggap jadi kahengkeran dina eta karya. Nu kaopat, nyatetkeun pamanggih atawa sawangan hidup. Nah, eta karya teh payus atawa gede manfaatna pikeun balarea. Jadi urang dicatet nya numutkeun pandangan urang tapi tetep kedah dumasar kana objektif ya. Nu kalima, tulis judul resensi ku cara nuliskeun identitas karyana. Tadinya nu tos dipedar dina struktur resensi kan aya identitas karyananya mangrupa judul buku lamun teh resensina buku, lamun film berarti judul filmna, detil degikeun ka harga buku nya dan lain-lainna. Terus anu pamungkas urang kedah nyusun rangkai resensi anu rek ditulis. Rangkai resensi di dieu nu disaluyukeun sareng struktur resensi. Ta eta lengkah-lengkah saumpama urang baris ngaresensi. Kumaha rerencangan sadayana tiasa dipikahartos anu ku simkuring dijelaskeun. Mugia anu nembe ku simkuring dijelaskeun pikeun urang sarerea. Akhirul kalam simkuring haturkeun rewu-rewu nuhun kanu sadaya perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.